barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng ngacarpon ti barayakita.com. Kamari parantos diguar Bumi Pamangun bagian kahiji. Ayeuna urang teraskeun Bumi Pamangun bagian anu kadua kengeng Bapak HD Bastaman. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Salila ngabanungan yang titin sasauran kuring mah leuwih loba melengekna kapurba rasa cangcaya antara percaya jeung teu percaya. Percayana lantaran nu nyarita teh putrana, sage nyarita dijieun-jieun. Ari teu percayana apan kuring sorangan anu ngobrol jeung Pamangun pas sore kamari. Bener-bener uplek cacarita jeung anjeunna, lain ngimpi atawa ngalamun. Apa nyaho alamat neng titin oge ti anjeunna. Hanya kal alamat anu diserat ku anjeunna dina kertas teh leungit tina pesak duka ka mana. Jadi teu aya pikeun bukti. Ras kana amplop anu dihaturkeun ka anjeunna kamari. Ka mana nya? Kabe oge estu ngahudang panasaran salila ngabanungan anu cacarita teh. Sageus rengse medar kajadian anu tumiba ka kulawargana, neng titin nanya, "Punten Kang, tadi saur akang pun bapak aya sasauranana kanggo abdi, naon eta teh Kang?" Atuh dadak-dak bae dicaritakeun naon anu disaurkeun ku Ramana. "Laras Kang, aya tas kulit anu dititipkeun ka abdi kinten-kinten setaun sateu acana kajantenan," saurna. "Apa mihape tas ieu teundeun ku titin sing paringpen, tong wani-wani muka mun taya idin apa." Rupina ayeuna mah tos aya widi ti anjeunna ngalangkungan akang. Geus kitu mali kacarogena, "Ayah, punten pangyanakeun tas teh dina luhureun lomari di kamar urang." Rada lila di jero, ari datang deui mawa bungkusan tina plastik. Diberesihan heula nembe kanal ke kebuna. Pokna basa nyodorkeun bungkusan teh ka garwana. Bungkusan plastik teh kuneng titin dibuka, eusina tas kulit. Di jerona aya bungkusan anu panjangna kira-kira 2 jengkal, rubakna sajengkal di bulan lawon bodas. "Buka bae kitu, penasaran," ceuk neng titin. "Buka bae bunda," saur carogena. Kuneng titin bungkusan lawon teh dibuka lalaunan, breh cepuk tina kai hideung di talian kan teh. Sanggeus talina di udaran jeung cepukna dibuka horeng eusina penok, keris ponok teu make eluk. Warnana hideung meles, duga tina logam naon. Dilagar deui taya hulu taya warangka. Ukiran logamna baluna nyusun ting arudat mirip pucuk pakis. Kacirina antik pisan. Panon sararea manco kana eusi cepuk. "Punten hilap, kedah kasa ieu teh diwangsulkeunana Kang," ceuk neng titin. "Kaki maja kuncen Gunung Jati eta nepi ka runayanana, walon kuring. Atuh kedah enggak dipulangkeun barang tamutan apa teh kumaha Kang?" ceuk neng titin ka kuring. "Leres kedah enggal-enggal diwangsulkeun neng, amanah ieu mah." Walon kuring, "Kaleresan Kang, mingon payun abdi bade ka Cirebon, aya tugas di kantor," saur carogena neng titin. "Alhamdulillah singkapan laki nu jenengan kimaja teh boh anjeunna atanapi runayanana," ceuk kuring ka carogen neng titin. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
balik ti bumi neng titin kuring saja jalan mikiran eta kejadian nu matak hemeng. Tapi ku kitu ku kieu moal dicaritakeun kanu di imah kuliah kukurayeun sa imah-imah. Misteri bener-bener misterius. Asa kakara seumur-umur ngalaman kejadian serupa kitu. Nya kertas alamat anu diserat nyaliraku pamangun teka panggih deui sakitu geus dikotektak. Tapi apan alamat putra nama bener jeung barang amanahna oge bukti. Matak penasaran hayang jelas jujutan anu sabenerna. Hayang kaharti pangpang nama. Kahudang ku panasaran tilu poe ti harita poe Rebo sangeus rengseng ngajar menta idin ka kepala jurusan rek ka Bogor. Dadahkuna aya kaperluan kula warga dius bae ka Bogor nyorangan. Datang ke Panyawangan adan lohor keur ngalang laung. Nyimpang heula milu berjamaah di masjid didinya. Rek direhab gawas nama da di pakarangan masjid numpuk kai, kenteng jeung gunukan keusik. Barang nepi ka kasunyatan geus aya deui bae anu matak heran teh. Bangkuk nama sidik palangna gang kasunyatan tina papan kai. Ayeuna nama make gerbang tohaga tina besi di luhurna aya tulisan TPU Kasunyatan Desa Panyawangan Bogor. Sageuy harita teu kabaca sakitu ngajeblagna. Rada mermir mimita nama malah aya pikiran moal tulus asup. Tapi dipikir-pikir asa percuma jauh-jauh ke Bogor ari tuluy bolai mah. Bari babacaan leok bae teh mobil dipengkolkeun ka beula katuhu asup ka TPU. Nya bae kira-kira 200 meter. Belah kenca anu mangkukna ngajengleng bumi anu asri ku kekembangan tur lega pakarangan sabudeureun geus robah jadi komplek pemakaman. Tepati lega sebenarnya mah, tapi katinggalna geus rada gegek ku eusi. Atuh lebah imah-imah tatangga oge nu harita pribumi-pribumina katinggal keur ngaralange. Ngarobrol jeung sasapuk kitu deui barudak recet arulin geus teu aya diganti ku makam ngaderet. Kacipta keneh harita maranehna ting lalieuk marelong basa kuring ngaliwat memeh nepi ka bumi pamangu. Boa-boa lemur para arwah ceuk kuring jero hate bari ngalieuk ka lebah lemur. Sanggeus malikeun mobil ka lebah bieu datang, kuring kaluar ngajanteng hareupeun gerbang makam. Kawas ilaharna komplek pemakaman harita oge cacak beurang keneh kaayaan estu sepi ti iseun teh jalma ngulampreng. Luak lieu ka kenca katuhu teu katinggal aya jalma anu deukeut. Rek nanyakeun sugan nyahoon lebah-lebahna makam kulawarga Pak Mangun maksud teh. Da aya ratusan atuh makam anu aya di dinya teh. Katinggal lalening bararesi makam-makam teh kawasna bae aya anu purah ngurusna. Rek diteangan bae da sana teu pati jauh ti gerbang ieu bumina teh. Ceuk kuring nate sabot ngira-ngira lebah mana bumina breh di bejero lempengan jalan ti gerbang katinggal aya sawatara makam nengang beda tinu sejen di tembok tur di saungan. Moal salah makam kulawarga anu ngawakapkeunana cekeng nah teh. Anehna teh sama sekali teu keueung teu ruyerei. Basa kuring lempeng ka lebah dinya. Duka kunaon ngadadak ludengan. Nya bae lebah nu di tembok sasaungan aya 3 makam ngajajar. Ditinggal tetanggar-tetanggarna aya tulisan Raden Elang Mangundikara bin Raden Elang Mangkudi Praja. Terus Nyonya Raden Arum Siti Harumi binti Raden Ganda Amijaya. Ari nu katilu Eri Erawan bin Muhammad Supriyadi. Kuring gancang diuk aniprek dina ubin ngadua sabisa-bisa. Niat nama ngintunan hadiah kanutos marulih bari unjukan ka Pamangun yen amanah geus ditepikeun ka putrana. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Sangeus rengseng ngadua katinggal ti gerbang aya jalma asup mawa sapu nyere gagang panjang pengki jeung kored nyampeurkeun. Aki-aki kuru lempangna antare kira-kira umurna geus cueut ka hareup, beungeut cekas, buuk camut-mut bodas kaciri tinahna penduduk kuy samakna. Punten Aden, bade tumaros. Lupi Aden teh anu mangkukna pasosonten nyekar ka makam ieu sanes. Pokna lentong sanggeus ngajak sasalaman. Leres aki geuning uninga walon kuring bari malik nanya. Kaleresan katinggal ti rompok. Bade dibujeng tadi nama mung nganyakal teu ka udag. Aden kabujeng angkat manten. Maklum atuh, aki-aki mah boyot lempangna. Pokna bari imut. Palimana kitu bumi aki teh? Kuring nanya. Tetep biti dieu Aden. Walona bari nunjuk ku indung leungeun ka lebah lembur anu ngawates komplek makam. Punten aki dupi aki teh anu ngalereskeun makam? Ceuk kuring nanya. Leres Aden. Salah sawios petugas pemakaman atuh. Kitu bae pademalan teh kokoret sasapu bersih sareng ngabantos anu ngurebkeun. Walona sanggeus melong sareretan ka kuring pok si aki teh nyarita. Kieu Aden, waktu sarita aki teh kabujeng nepangan Aden teh ya. Teras bae lebet ka dieu. Ari heug teh menak amplop luhureun makam. Rupi nama murah waktu Aden ngantunkeun makam. Pokna bari ngodok amplop tina pesakna terus ditembongkeun. Sidik amplop nu harita dihaturkeun ka pamangun. Kaciri aya tulisan ngaran kuring di juruna. Mangga ieu amplopna tampi. Pokna bari ngasongkeun amplop. Aki teu kada diwangsulkeun. Haturan aki bae. Ceuk kuring spontan. Ih, ulah kitu Aden. Aki mah moal nampi. Mangga enggak canak. Pokna bari ngasong-ngasong amplop. Kieu aki abi tetes niat yen sabae anu menakan bade dipasikeun. Ayeuna aki nu karesan menakanana eta mah leres-leres kanggo aki. Ceuk kuring. Punten Aden. Sanes nampik rejeki aki teh. Nanging kahiji aki teh tos ngaraos sanes hakna. Atuh nu kadua aki mah tos sagala dicekap. Mangga geura manahan ku Aden. Ti desa sok mayeng dipaparin artos ataupun anak sok terahilap ngiriman. Kajabiti eta aki teh minangka nama gaduh saluwuk kebon salak anu hasilna nyekapan kanggo kaperluan sadidinten. Ke upami Aden karesan angkat deui ka dieu dihaturanan. Aramis pisan geura Aden. Si peueut diserebatna ku urang dieu mah. Pokna saterusna mah si aki tetep ngasong-ngasong amplop ari kuring kekepehan teu daek nampa. Ceuk kuring. Aki abdi ka dieu teh sanes bade mapai-mapai amplop nanging bade ngahajan nyekar deui aya nu didugikeun. Kahartos Aden, kahartos pisan. Sami aki ge didamel di dieu teh sanes bade buburuh nanging etang-etang ibadah bari ngalingan sorangan. Yen aki oge bakal mulang sapertos nu area di dieu. Walona sanajan karti pisan alesanana tapi kuring tetep teu daek nampa. Da kitu niat ti memeh indit ge. Sanggeus ngahulang sakedeung si aki nyarita. Kieu bae atuh Aden. Supados ka Aden raos ka aki oge sami. Mangga amplopna ditampi ku aki. Hatur nuhun pisan cenah. Alhamdulillah. Ceuk kuring bunga. Nanging kieu Aden. Aki teh bade ngarerepot Aden. Di palikulon sateu acan ka dieu aya masjid nuju di dangdosan. Tangtos tadi kalangkungan. Punten. Ieu amplop pangdugikeun ku Aden kadinya. Etang-etang sumbangan ti urang duaan. Kumaha pami kitu? Pokna bari imut. Kuring melengak sejongjongan muji si aki mere solusi anu sakitu wijaksanana. Win-win solution ayeuna mah disebut teh. Leres setuju pisan aki. Insyaallah bade dugikeun ka pangurus masjid. Ceuk kuring. Katinggal si aki oge marah mai.
Basa kuring pamitan si Aki nganterkeun pika sisi jalan. Babawaan dituna rek terus kokore jeung sasapu cenah. Bari lempang kuring aya kapanasaran rehna si Aki alus pisan basa Sundana. Nyaritana ngentep seureuh, undak usukna merenah jeung lentongna matak genah. Jajauheun tina babasan baheula majar urang dieu mah jagreg cokor, heuras genggerong. Asa terpelajar teuing keur umumna tukang ngurus makamah. Lain ngahinakeun. Bebalagonjangan ditanya, "Dupi Aki kantos kenal ka almarhum Pak Mangun?" "Atuh kantenan Aden." "Natangga ti kawit anjeunna bumen-bumen di dieu. Sajabi ti tatangga teh Aki sok sering disaur ku anjeunna ka bumina di piwarang sadamel-damel. Sok resep Aki mah Aden, ari nguping aranjeunna salah sauran. Sok diteplah ku Aki mah. Mali sering diwurukan ku anjeunna perkawis prak-prakan nyarios. Maklum atuh Aki mah pituin urang dieu anu kawentar heuras genggerongna." Cek si Aki bari seuri. Pantas atuh sakitu alusna nyaritana, cek kuring dina hate eta mah. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Basa kuring pamitan si Aki ngajanteng hareupeun gerbang makam bari teu weleh imut. "Sing atos-atos Aden," pokna. Insyaallah Aki walun kuring basa asup kana mobil. Terus muka janela sanggeus ngahurungkeun mesin. "Permios atuh Aki, assalamualaikum." Cek kuring bari ngagupay tina janela mobil anu muka. Si Aki ukurna tep teleb bari imut. Galeser mobil maju lalaunan. "Kade tong malaweng di jalan kasep." Pokna rada tarik. Terus malas gugupay kudu dukuy samakna. Bari nyerengeh. Paling jauh geus 3 meter tidinya kakara sadar. Kasep jeung bieu deui basa si Aki gugupay kudu dukuy samakna. Kaciri sararetan buukna kencak katuhuna camut-mut bodas. Ari tengahna ngageleng hideung Sumambal Wijen. Rambut Pak Mangun. Gancang mobil di rem tuluy ngaliek deui tina kaca mobil anu masih kene muka ti lebah gerbang makam. Ngemplong taya jalma saurang-urang acan. Kayaan di makam ngadadak asa keung. Reng bulu punluk carengkat. Kulit asa carucukan. Ruirai kukurayeun. Mitra kaum dangu. Bumi Pak Mangun kengeng Bapak HD Bastaman. Bagian kedua tuh urang cekapkeun duwi ka dieu tamat. Engke urang lajengkeun ka calpon salajengna. Hatur sewu nuhun utamina kanggo parantos subscribe, like, komen. Mudah-mudahan ke urang tiasa ditepang daungkeun di sareng carpon salajengna. Hatur sewu nuhun. Lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.